Raksa Art Production. Nah, lamun AKKB nuntut karena soal hak waris, naon bedana uing ge anak bapak kene. Hah? Si Aka anak bapak, uing ge anak bapak. Jadi uing ngadukung karena naon nu geus diucapkeun ku AKKB. Akan nuntut hak waris jadi raja wajar. Ayeuna si Aka udawala nuntut hak waris soal harta wajar. Ya uing nuntut hak waris soal dunya. Sakumaha dicaritakeun ku si Aka tadi ya bana ku dibagi tilu, sabagian beureun uing boga bagian. Lamun sawah sakotilu kotak ya sakotak sewang. Ya. Lamun boga jengkol tilu siki ya meureun sasiki sewang. Jadi kakarakir kanya anu jadi kolot kanya anu jadi bapak ka anak aya. Cek aing. Cek aing. Ya pokoknya aing lain ku soal hayang jadi jago, aing keur modal tama. Bisi warisan aing menang ti bapa banda nu sakitu lobana engke. Lamun aing teh jadi jago bisa nu ngerampok. Mending lamun aing jadi jago sajalaman wani ka aing, banda aing meureun moal leungit. Si gareng jerjanya dulu. Bener reng, akak ngaduk. Raksa Art Production. Bapak ya nata. Kumaha bapak teh? Cing. Coba wing hayang ngadenge ucap bapak. Mangaye kersana lurah Semar Badrana yang ngahulang ngaraga meneng ngajentung ngahurun balu. Rasa bingung ku ngadenge ucap menjadi anak kesadaya anak di padepokan tumaritis. Anak diemut keluar Semar Badranaya yakin nyata manga ikresana ngandi kalura Semar Badranaya Ujang anak papa menges ulah sok nyaritakeun zaman katukang atu. Singari makan nasi banu temi baka diri urang sorangan ujang. Demi keselamatan ilahi da bapak tegas moal bisa ngalangarak kana ucap aki maneh. Sanyatana ahli teh lain bapak ujang anu mentakna atawa lain bapak anu mikeuna aki maneh sorangan. Atuh dumasar kana hal eta anaking anak bapak beungeus tong kurunga jadi pikir keur maneh ujang anak bapak. Lain Pak. Lamun bener hal ieu aki nu nitahna ka bapak ku dibikeun ka si bungsu. Nyata ka mang guru teh ya. Pan hak waris bae menengin bapak meureun. Nah, habat aki kudu milu turut campur kana ieu persoalan. Lamun kitu aki nu mimiti usahana. Nya euy. Gue ku aki teh tah. Ayeuna mah wayahna maneh mar cek aki. Tong hayang bikeun ka di maneh wajar lamun ieu bana aki. Tapi ban cek bapak, aki teh baheula saembara. Aki boga hiji gambar sing saha nu bisa nyiptakeun eta gambar mangrupa nagara, eta nu bakal jadi raja, eta nu mibana. Kulantaran uing ngadenge ieu ucap ti bapak pribadi, dongeng bapak pribadi jeung disaksian ku balarnya, uing nuntut hak waris. Lamun bapak teu bisa ngabuktikeun lain uing tega kakolot ya. Ya, lain uing tega kakolot lain. Iya lain tega ngan meureunnya mah kawajiban nu jadi anak nanyakeun bana kolot da rumasa uing teh jadi anak bapak. Lamun uing teh rumasa jadi anak bapak naon? Bapak rumasa henteu boga anak uing. Lamun teh rumasa uing moal ngaku bapak terus terang.
ujang anak bapak bingung bapak teh mutuskeun anak ulah diterima atawa dijawab ku cimaca apa uing lain hayang bikin-bikin ku kolot lain pokoknya mah terus terang bapak nyarita ka uing dibikeun moal tah warisan bapak teh ka anak kitu we uing mah dibikeun moal atuh lamun dibikeun bae syukur cenah henteu eta mah teu naon Yo atuh anak bapaknya cu wayahna ayeuna maneh ku bapa dipanggieun ke negara anyar dae geusan ngagantianana dapu ku lamun heug ayeuna bapa menta jagat Suralaya ti paman ilaing bisa kumaha teuing bener na aki ilaing deuleu ari ku paman ilaing mah bapa teh teu risi teu rempang teu sieun tapi kudu jadi kolot tungtungna bapa teh ka ditu kumaha da kolot ka dieu kumaha da anak jadi keder bapa teh dulu ayeuna eta jagat Suralaya dipenta ku bapa dibikeun ka maneh bisa kumaha teuing meureun aki maneh moal teu amarah ka diri bapa dari ka manehna aman meureun tapi bapa nu dianggap lancaling ciluncat mulang udara tina tali gadang daek lamun ayeuna ku bapa maneh digantian ku nagara anyar meunang nyipta bapa daek heula mikir heula Pak bari jeung rupa maneh deui salin daek reuing kalebah dingana penting uing hayang ulah salin Pak hayang nyaho uing teh supaya kanyahoan ku batur yen si cepot anak bapak boga hak waris eta we uing mah uing marek namumule soal warisan nu jadi kolot rek dipunjung dipuja di dama-dama rek dibeberes sangkan hade itu we uing mah sabab di lebah dinya penting ke heulaanan hal ieu bapa teu bisa mutuskeun anak king saheulaana kumaha lamun kieu satuju diri maneh bapa teh bisa ngucapkeun bisa bapa teh mutuskeun tapi hayang dihareupeun dunungan kasaksian di sadayana pala putra Pandawa dikempelkeun di nagara terima kasih Bapak. Bapak mikeun warisan ka maneh teh ngabejakeunana hayang dihareupeun nu jadi dunungan. Sakitu ja. Jadi Bapak rek neangan saksi. Sieun aya gantar kakaitan di akhir. Nya dikicuna man hayu turang ka nagara. Raksaat Production. Mangga kersana lora Semara Badrana ya asra jinga udawalana lagari. Abad samil mampa nyatana ka nagara Amarta mendakan sadaya para pangagung Amarta ing selebating kedato. Hayu buru-buru jang atuh hari kitu mah deuleu. Dibikeun ku bapa anak nagara. Tapi teh diri itu dihareupeun dulu kan. Ayeuna jeung bapa itu. Lamun dewek jadi raja di jagat Suralaya ilaing beunghar hubungan nu beunghar jeung nu jadi raja bakal aya dina mulya sarereali lain lamun siling loba harta menang waris di jagat Suralaya rek dikamanakeun uing mah rek silso beuh barang harta nyaan segala rupa anu dipikah hayang rek dibeli rek mamayu uing lamun beunghar uing mah hayang dahar jeung kebongal poe nya
biasa jadi jelema balangsak teh. Sekalian meuli bandeng teu kaprak garaga hancur huluna jadi loba. Buntutna jadi loba. Bubuk deui. Teri burung sia. Oh, aing sakalian hayang dahar jeung uyah baju dicocolan. Ayo ka ini Kak. Oh, dulu garing hayu ya. Lampahipun Lurah Semar Badrana ya kahiring sadaya palaputra. Mangga urang kocap kadenge salebeting negara amarteng kedaton Indra Prahasta. Sadaya para pangagung sami kumpul santana heli samileungeun. Aing kalih para senatria, para senapati agung sami lumampa. Mangata karsa Srinata Praja Negara Rai lan Mas Putra sadaya sami lenggah. Aya hiji hal anu perlu kukula dibadamikeun. Panuhuna ti Kakang Semar Badranaya muga salira sami aya.
Raksaat Production. Sulam sulam tangan, beki haber
maneka warna maneka warna sebab puspiteng Yahudian namia ngapajrahi kawarukma manga ieu kersana Srinata Praja Amarta Prabu Dharma Kasuma Dharma Aji Kontea kasondong lenggah inge siting lebih naturata dedampara dentak pinalipiting kancana ini ing nawaretna lemek babot perang wedani ginana wedai jebar kastori lansina barang sari mangayi kersana Srinata Praja Amarta ngandika bopoma saderek kaula sadaya nu sami lenggah kalayan neraka betara nu ngersakeun sumpi kula nu nenggeh yaye pun kakang kersa ngaturaken semah bekti kahonjuk dampa paduka dalem bok beli pun kakang lengah hingga pangkonan salira yai kirang tata titi duduga prayoga kirang tanata cologo panuhun agung cukup lumur jemar hampura anu diterdayai sawang ngesulna rai panjenengan nu kedah dihapunten ku salira raka betara nu parantos kumawantun ngangkir dumasarkana hal eta kaula nu sumangga atu lengah kalain ada panyak senti salira raka betara kuanu oh ngiringan pangarsa nah anu di pabriku salira yai ieu tanyatana Raksa Production yai pe kawan semah sungkem kapihatura tirai aracuna kersapang konan salira nuhun dimasadiaka ditampik kalayan kabingahan ati kabungaha teh kakang teu bisa digambarkeun ku carita sanajan enahna basa nu direka ku sastra hasil karya para bujangga moal bisa ngagambarkeun kaenahan tur kabagjaan hate kakang ayeuna enak saderek kakang katuran Darmaji kakangku dewek aku jaluk dahalal aku jaluk pangampura kora bisa sinebam marang hawamu Darmaji ora dadi apa sena entong boros sipating kula manusa mapan dalah para juata marasa ngajuata marawulu manten bayaro bayar ante wajib disembahku sampean dumasar kana hal eta segera lengah dengekeun kaula ayat pangandika kerarandika Darmaji kakangku dewek kiringan pangersawamu ieu sanyatana para santana lan para pangagung kaula teh menang bejalan bewara sumpingna kakang Semar ayeuna ari margi aya hiji perkawis anu priyogi ditaroskeun kaurang saena pangda kaula teh ngestokeun ngangkir araranjeun ali teh taya sanes pamenta tilura Semar Badrana aya pribadi anu wajib dicaosan lir penda barang nuju raos ngandika Srinata Praja Negara silokan nginang durung abang angludah durung tomebe sapratanipun asurak dene wong pamegersari ladria dayu saking ponde halat ya hengi Lora Semar Badrana aya nu kasorong di padepokan teu maritis
Sampun domo ge jateng arsaing pangkonan Saenata Praja Negara Amata hingga Prabu Dharma Kusuma Dharma Aji Konde. Sampura. Oh, cari Kakang Semar. Hingga pangkonan ketanira iya hingga pangkonan Katanira pangakonan hingga pangkonan ya Srinata dan ya Kaprabu Juragan abdi hapunten nu kasuhun di Semabdi Lurah Semara Badranayan. Pangaulaan di luhur sausa pramut dihanap saibas dampal bumi gamparan ngahapunten kaji sim abdi nu Wireji sim abdi dina dangat tieu kumawan tumurojog tanpa larapan oge panuhun kagamparan hoyong riung mungkulung di balairung margi aya hiji perkawis anu prayogi disawalakeun di nagara perkawis sim abdi pribadi gamparan juragan abdi nanging punten gamparan sanes pasualan nagara nanging pribadi jisim abdi kumawantun sote kadunungan dapanya margi da ieu kahoyong pun anak sadayana ngeran juragan abdi Kakang Semar jisim abdi segera diuk singet tumanina Kakang Semar mangga gamparan juragan abdi cali Kakang Semar kalayan hatura Raksa Art Production. juragan Batara jisim abdi nyangatkeun semapang bakti